harita pas geus beres urang dipitnah ku guru sanawiyah, urang kan dikaluarkeun. Urang bingung teu puguh arah. Nya panggih urang teh jeung operator beko Pajajang. Harita teh moal beko na teh breaker. Tah, Pak si teh abi hayang bisa Pak ajarkeun Pak. Gitu. Nah cenah maneh lain sakola budak-budak kene cenah geus kukulin tengan kieu cenah gitu kan. Tuh budak kene geus apruk-aprukan ka proyek atuh sok kabayang ureunan. Ya kami teh ngomong kami teh ka Pajajang teh, Pak si teh abi teh sabenerna mah dikaluarkeun di sakola bari ceurik dipitnah si teh ku guru. Dipitnah naon? Dipitnah nulis si teh. Batur anu nulisna urang nu ditudingna, urang nu dipitnahna. Tah, nya hayu atulah cenah kitu mah nya. Singkat caritana urang milu ngenekan harita teh. Keun bae cenah dibayar sapoe cenah 50. Keun bae Pak cenah abi mah teu dibayar oge, nu penting abi bisa cenah. Nya sok atuh hayu pokona mah cenah. Bapak jajan cenah. Maneh ge jajan, bapak dahar maneh ge dahar cenah. Tong keung cenah. Tah nepikeun dipanganyukeun motor harita teh kumaha disetoran salila 2 tahun. Motor Repopit harita teh. Nyaaheun manehna teh heuda meureun karunya euy urang jelema teu boga leutik-leutik keneh geus apruk-aprukan ka ditu ka dieu. Diajarkeun ku manehna nepikeun ka bisana. Tah ieu meureun hikmahna teh. Mang bener. Mang Sadung hikmah dipitnah teh jadi supir beko. Tah eta. Tuh. Caterpillar. Kumaha budak? Well.